Jadi ayah Mahmud, ayah Hamid, ayah Muhammad, itu ayah Ahmad. Tapi pernah kebelah jauh ketipu. Ayah Kiai datang ke Rompok, rek nyamper ngaji ke Pangalengan. Sangsa Kang, itu di Antosan dan itu. Eta ke bumi heula abdi bade wudu heula. Sangsa sareng Mahmud jeung itu. Naon Mahmud teh si oreng mah Mahmuda. Mah ora. Pohok ieu. Boyo Rasul mah sumping Rasul ti panyamaan lugang legong dipelukan digabrugan ke bojo teh gabruk kiri rangkul kanan digalentoran digalemon diciuman malah dilamotan karinget teh dengamisna aku pengen ibu-ibu bade atuh ibu eji ngaletakan ke sang salaki balik di kebon oh siap Ibnu Athaillah ngadawu dina kitab Hikam man wajada samrata amalihi ajilan bahwa dalilun alal qabul ajilan sahajalma nu ngasaan buahna amal karasa nikmat kareueut lezat di dunia eta teh ciri amal nu dilaksanakeun aya panerimaan Allah jeung bakal jadi buah surga di akhirat amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah maka min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Bismillah alhamdulillah walhamdulillah falhamdulillah thumma alhamdulillah fa innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan wa azim wa karim wa syarrif wa majid ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta wa tarhamta wa tahannanta wa azzamta wa karramta wa syarrafta wa majjadta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tuba liman ra'ani wa amana bi wa tuba liman amana bi wa lam yaruni. Amma ba'du. Kapayunan panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi kampung non itu kampung Padesan sarang sesepuh masjid Jame Padesan sarang para asatid para tokoh masyarakat Bapak Yung Agung Pupuh Kampung Pemerintahan Desa Karangpawitan KRW-an Padesan MUI sadayana samirau hadir muga-muga sadayana teras tumras kenging kemuliaan Allah fid dunya wal akhirah. Ikhwan akhwat jamaah pengaosan ibu-ibu bapak-bapak nu samirau hadir alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi fadlihi tanzilul barakat. Dina ieu wengi urang sadaya tiasa kempel ngariung ngalingkung di tempat nu sakieu saena pandangan syara mah ieu tempat teh raudhah min riyadil jannah
bagian daripada taman tina taman-taman surga. Jadi kehadiran Bapak Ibu kayak makom nijek bagian tanah surga. Tanah surga teh tanah di mana didinya nusok dianggo ngaji, dianggo zikir, dianggo nyaritakeun masalah halal jeung haram. Kalebet pangaosan ungi ieu kan tenan dina raraga mieling nyamut ngameriahkeun hari anu teu kinten bersejarahna anu dina lalakon kahirupan urang kaetan ieu saat teh tiasa dipupokeun nyaeta lahirna Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kehadiran bapak-bapak ibu-ibu kayu makom tetambah laku tiasa nyandak makna anu manfaat amin. Manawi aya sasieureun sabeuneureun kintena nu tiasa disadap tiasa diserap ku sadayana tapi hari saya mah paling henteu janten ketukan hati penggugah rasa sentuhan kalbu sawala samulihna Bapak Ibu tina ieu makom insyaallah kahirupan urang langkung majeng langkung naik langkung sae batan anu parantos kalangkung amin ya robbal alamin. Insyaallah ieu lingkungan bakal jadi rahmatan lil alamin. Panitia ngayakeun ieu acara peringatan sugrining anu ngiring hadir demi Allah bakal kenging ampunan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kumaha mun istiqomah mah bakal menang surga engke di akhirat. Karena dina agama urang eueuh aktivitas teu aya kegiatan anu paling utama itu iwati ngahadiran kana tempat ngaji. Amin. Iwati ngahadiran kana tempat pangaosan. Amin. Ya Rabbal. Dina kitab Matan Bukhari, Matan Muslim, malah dina kitab Kutubut Tis'ah dan Sittah bab ilmu. No ini ngaji teh aya 3 saur Rasul. Bahasana kharaja min baitihi keluar ti bumina. Kuncung-kuncung dugi ka tempat ngaji gek di Nucaang. Dinu naon? Dinu naon? Saang beureun deukeut Panggung. Nama ke dinu Caang eta jalma ku mejot kabita ku rahmat Gusti Allah ge langsung ngabuntel ka eta jalma calik keur ngaji dinu Caang kana buntelan rahmatna amin. Aya deui nu kadua kuncung-kuncung kana pangajian ngan geek diuk ditukang malah dinu po jauh tina pang diajak-ajak ku protokol izin atawa Allah ge isineun rek mere rahmat ka eta jalma. Nu katilu kuncung-kuncung eta mah cek santri teu make kain, nahan ditukang nahan dihareup ngan memeh ditutup acara balik ti heul. Nah, kumaha anu kitu saur Rasul eta teh a'rada an dzikrillah. Jelema eta ngabalieur malengos tina pitutur fatwa Gusti Allah ge a'rada anhu malengos jeung ngabalieur ti eta jalma. Ari malengos ngabalieur Allah eusina teh benu. Naon-naon? Benu ka jelema nu ini ngaji teu nepi ka teu nepi katam balik ti heul. Ti heula. Oh da kuring mah rek ngaji turun ti imah teh rek nagih hut. Aya di dia kira-kira nu rek nagih hutang. Aya diteang ka imah anu ditagih teu aya itu nuju ngaos tuh di kampung padesan muludan kuncung-kuncung diteang nyawe aya milu dieu kena tempat ngaji tapi lain rek ngaji rek nungguan nu ditag rek milu ticingna tempat ngaji heuh pesare deui da lain tujuan teu diniatan tadina ge ti imah rek nagih hut nu ditagih anu ngaji ngadagoan bisi eueuh lepes hare korenya geus ditutup geus naon geus anggeus disaurkeun ka Rasulullah anu kitu saur Rasul catat
kajen teuing kitu sare ari milu ngalingkung na tempat ngaji mah layas kojali suhub eta jalma moal cilaka di akhirat bakal menang ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Naon sababna? Jelema nu sare teu ngadengekeun eutik-eutik acan ngaji nu dituju nu ditagih lain rek ngaji tapi milu ngalingkung dina tempat anu mulia nepi ka bakal menang ampunan awahing ku aheng jeung agrengna tempat pangaji. Amin. Komo deui ieu teh dina peringatan lahirna nabi akhir zaman, lahirna rasul pamungkas, lahirna manusia besar anu mawa keselamatan dunia, bawa keselamatan akhirat. Ibu bapak nu dimuliakan Allah, betul. Jauh sebelum ayah ibu Ramana Nabi Muhammad, jauh sebelum ayah leluhur Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, jauh sebelum ayah Nabi Adam, jauh sebelum ayah langit jeung bumi, 50.000 tahun sebelum didamel langit yang bumi di Lauh Mahfuz parantos tercatat di akhir zaman bakal aya nabi terakhir lahir di tanah Mekah kiduleun Masjidil Haram kira-kira jarak jauhnya 500 meter. Poe Senen ba'da subuh tahun gajah dari seorang ibunda Aminah ayahandanya Said Abdullah subha ngaranna Muhammad subha itu parantos ditulis jauh sebelum aya langit jeung bumi. Eta teh dina ilmu disebut tanjiji qadim. Tanjiji qad bahasa nu rada ringan mah qad. Subhan. Engke ditinggal di lapangan ratusan sejarawan, ratusan ahli sejarah nyatet nya tahun gajah Masehina 571 tahun gajah tanggal 12 Rabiul Awal aya nu lahir kiduleun Ka'bah ngaran Muhammad ti Aminah luluhurna Nabi Ibrahim lahirna dinten Senin ba'da subuh subha eta disebut tanjiji hadis bahasa ringan mah disebut qadar subha. Jadi jauh sebelum aya alam semesta nami nu lahir dina bulan Rabiul Awal parantos ditulis subhan. Bapak-bapak ibu-ibu anu dimuliakan Allah, umur langit umur dunia cek para pakar parantos hebeul kira-kira geus 6 miliar tahun yang lalu. Langit bumi nu sakieu kokoh jeung raksasana di hari kemudian bakal hancur paburantak disebut kiamat. Tapi kiamat tulus apa terjadi dihancurkan ku Allah syaratna kudu lahir nabi akhir zaman. Jadi Nabi Muhammad lahir teh cirina dunia akan hancur. Mata disebut nabi akhir dawuh-dawuhna teh asrotus saah ciri akhir zaman. Allah. Bapak Ibu nu dimuliakan Allah, jadi lahirna bulan Maulud lahir Nabi Muhammad teh cios dunya bakal kiamat teh disebatkeun ku Kangjeng Nabi dinten duka Jumaah nu mana ngan rek jata dek datang hari barang rek datang mah deukeut bakal terjadi model ibu-ibu dikejar-kejar ku ajal bakal datang mun barang bakal datang kali ditunggu. Wa kadzalika terjadi kiamat. Bapak Ibu anu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saha anu ngadamel nami eta bayi teh make akur jeung di Lauh Mahfuz ngaranna Muhammad. Nya eta Datuk Abdul Muthalib. Duka ilham di mana make ka eta putuna nu lahir hoyong masihan name Muhammad. Malah pada waktu harita Nabi Muhammad tepati usum aya jelema urang Mekah malah ngeritik jeung ngaredek aki di lalebar budak bono bari kasep di barengaran kurang gaul tadinya karena pada saat harita ngaran Muhammad teh san usum kumaha jawab Abdul Muthalib ka dia jangan sing deukeut
Abah pang namerengaran ka insu Abah Muhammad kapan aring harti Muhammad deh jelema terpuji cek ilmu sorof eta teh isi maf'ul tina hammada yuhammidu tahmidan bahwa muhammidun wa dzaka muhammadun orang yang terpuji sedengkeun ngaran teh doa nu matak ngaran kudu alus sogane jadi doa incu Abah dibere ngaran Muhammad pinuji lakuna menang pujian alam semesta yang pujian Allah nu maha kawasa samana makna Muhammad jeung Ahmad samana jeung Hamid saharti jeung Mahmud jadi aya Mahmud aya Hamid aya Muhammad itu aya Ahmad tapi pernah kabelajar katipu aya kiai datang ka rompok rek nyamper ngaji ka pangalengan samsa Kang itu di antosan dan itu eta ka bumi heula abdi bade wudu heula sareng Mahmud jeung itu naon Mahmud teh si oreng mah Mahmuda mabanu ora pokok ieu hadirin anu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala tos Sayyid Abdul Muthalib ngadawuh kieu jang abah teh baheula keur ngora ayeuna mah da geus kolot lain teu hayang maca kitab-kitab klasik kitab naon bang dibaca ku abah hiji kitab pangheulana Suhuf Ibrahim anu 14 lamar anu ngandung akidah anu ngandung syariah anu ngandung sejarah anu ngandung akhlak kadua kitab Jabur Nabi Daud katilu kitab nulungsur ka Nabi Musa Ten Commandment 10 firman Tuhan yang kitab Taurat disebut perjanjian lama kaopatna perjanjian baru kitab Injil baik Lukas Injil Barnabas Injil Yohanes Injil Markus terus kumaha inget-inget henteu dina eta kitab ku abah kabaca hampir sarua ayat-ayat yang pasalna cenah ceuk eta kitab engke di akhir zaman bakal aya nabi terakhir rasul pamungkas jadi juru selamat dunia akhirat ngaranna Muhammad nu matak incu abah dibere ngaran Muhammad sugan we Allah meneran milih nabi terakhir anu jadi juru selamat dunia akhirat teh ka incu abah subhan betnya urang ngangkeun bahwa nu diperingati na bulan Ulun teh putuna Sayyid Abdul Muthalib ari jelema soleh mah rencanana dilegitimasi direposisi oleh Allah Subhanahu malah bener jadi nabi terakhir lamun jelema ngaku aya nabi salianti mantena dianggap teu beragama Islam naudzubillahi min panena mah loba nu ngaku jadi nabi timimiti Musailamah al-Kadzdzab malah di urang ge aya nabi anu di Karangkawitan tadi rancaekeun aya nabi Sayuti tukang cukur tuh di Bogor di Gunung Sindur sabada tapak 40 poe ngaku jadi nabi Ahmad Musodek saha nampi wahyu di Gunung Sindur itu tuh di perbatasan Majenang Jawa Tengah Jawa Barat ayo ngaku jadi nabi Tukimin dengan aing mah nya si eta ngaku jadi nabi mun maca shalawat Allahumma sholli ala Tukimin malah di Banjarmasin aya jelema ngaku jadi nabi Nabi Samsudin aya kabeh nabi Pal kabeh nabi Epal nabi Kajajan karena teu bisa memenuhi syarat nabi teh hiji kudu aya mukjizat naon si Musodek ditewak ku timur Pradopo diadukeun jeung babaturan kuring di Mabes Polri hei tuan Nabi Musodek apa arti nabi? Kita bisa ngejawab. Apa arti rasul? Bagaimana perbedaan nabi dan rasul? Apa arti wahyu? Apa arti ilham? Bagaimana perbedaan ilham dan wahyu? Apa arti dzon? Apa arti yakin? Apa arti waham? Apa arti syak? Apa arti pilih? Apa arti firasat? Tah modal ngomongkeun ku keur dieu teh hubungan jeung sifat kanabian. Kumaha jawabanana? Teu ngajawab kalah Jawabannya teh kayak Tuan Kiai dan Tuan Kapolri, saya mau pikir-pikir dulu, cina. Mantap ya, 10 poe nelpon Pak Kiai, saya berdoa batal terjadi jadi nabi itu cerita. Teman nabi Kajajan dan nabi Pal. Di dunia iya di kolong langit toko disebut-sebut ngarana nepi ka ibadah formal, informal, non formal. Ketika dikumpulkan kok kuring ratusan tidak ada hanya nabi akhir
Dina ibadah formal, dina azan qomat ada ngaran Muhammad. Adana 5 kali kali 2 geus 10. Qomatna Muhammad syahadat sakali kali 5 15. Adan qomat geus 15 kali. Insan dina tasyahud awal tasyahud akhir. Salat fardu eta aya 10 tasyahud awal jeung aya syahadat Muhammad. Aya Allahumma sholli ala Muhammad. Hitung sabaraha kali nyebut Allahumma sholli ala Muhammad jeung syahadat. Insan salat rawatib ba'da qoblah. Insan aya salat tahajud witir. Insan aya salat duha. Aya sholat istihar, aya sholat tas, aya sholat haj, aya sholat nanti, aya sholat ba'da akdun nikah, sabada kawin di masjid dilaksanakeunana, mata calon panganten kudu make wudu rek kawin, make alas sholat awewena make mukena, lalakina kudu make baju kok. Geus beres diparentah riwayat Abi Hurairah kudu sholat 2 rakaat, eta teh sunnat muakkad sholat ba'da akdun nikah. Bapak-bapak pernah teu baheula? Pernah lamun teu kawin deui we. Satu juta. Hadirin nu dimuliakeun, di dinya aya tasahud, di dinya aya shalawat. Sok hitung, insan nu gemar maca shalawat berapa ratus kali nama Muhammad disebut-sebut oleh pengikutnya dalam formal tidak formal. Subhan aja Nabi akhir, apa ada tokoh yang lain yang oleh pengikut setianya disebut-sebut namanya melebihi jumlah itu? Tidak ada, hanya Nabi Muhammad. Michael Hart di London setelah penelitian 28 tahun disebutkan argumentasi eta loba urang London asup Islam. Coba dituangkan dalam buku yang berjudul The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Itu orang Nasrani, Kristen, Ortodok dan Nesmotian menempatkan tokoh besar dunia akhirat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kedua kakara Isaac Newton, penemu gravitasi, daya tarik menarik bumi. Katilu baru Yesus Kristus. Tapi betul Nabi Isa ini kebanggaan. Dari pihak musuh pun mengakui besarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Diberi nama Muhammad, bener terpuji dengaran kudu hade atuh subhanallah. Otak dia abdi aya ngaran Mang Jai. Jai teh teh naju, jelema lapar dan nyawa hirupna teh kalaparan. Anu bagus pae. Salah ngaran teh. Salah naon? Goreng diundang ke Pamanukan, dibelanakan. Diundang ke Camat Pamanukan, beres pas ngajian Isra Mi'raj, dipersilakan untuk makan-makan di bumi, bener gede gitu. Tadi itu nu bumi teh cek camat, kita tuan tanah di Pamanukan, tanah masa gede kur 500 hektar gitu. Namun panen raya teh henteu di karungan duit teh. Ngaranna Haji Gani. Naon? Oh, Gani teh Al-Ghani Asmaul Haji Abdul Ghani, Haji hamba yang maha kaya. Subhan. Maha benar Nabi bersabda dalam hadis muttafaq alaih, khairul ismi ma humida wa ubida, panghadeung ngaran teh mengandung arti pujian. Subhan. Keun ari ngaran aja urang padesan ka Jawa jadi ojo mah. Aya di mah ojo. Ampun aja euy. Jaka jadi Joko panari Sunda mah sokonya. Malah di Jogja mah aya ngaran Bagong Sudiharjo, Bagong Suherman gitu nya. Baheula jangan tuh di Banyuresmi di Cikabuyutan aya budak di bareng ngaran Entod. Aduh. Ai sare di tengah bapana di dieu, di tengah si Ujang Entod. Kabelah dia ibuna bapak mama, setelah itu. Baheula Entod dateng banyak. Jadi Jawa mah make model di Sunda di padesan mangga calik monggo colok gitu nya. Coba ceng rek nanya kan hadir jawab ke ibu-ibu, lamun di padesan ngaran kuntul di Jawa naon? Jawab lu jujur. Jawab Jang. Lamun di dieu kuntul di Jawa naon? Bango geros ya. Yo kana kemiliwan. Kuntul teh bango. Subhanallah. Dia mah aya polisi pangkatna AKP di berengaran Sukro. No. Sukro AKP Sukro. Namun di sudah masuk Sukra.
di jalan ditugas kedunungan menggatan mobil ngarazia usum nu marawa ganja jeung narkoba. Moga-moga anak kurang bebas tina narkoba, amin. Moga-moga anak kurang generasi baru bebas tina LGBT, amin. Moga-moga generasi baru bebas tina perjinahan, amin. Moga-moga generasi baru apa jauh tina kumpul kebo jeung ngadu, amin. Amin ya robbal. Hadirin dimuliakeun Allah. Hari di jalan prit menggatan mobil. Mohon maaf Pak, mengganggu waktu Bapak. Coba nanyakan STNK SIM jeung naon susuran lah ansar marawa lengkap. Nah hari terakhir rek barali jam 11 aya Mitsubishi bo prit ngolorek kabur sia pegat euy ka gabungan dipegat we si oreng bener teu mawa salamar-lamar SIM eueuh STNK nya kitu gitu. Mana bener sia teu sadar hukum bawa mobil gede bari babawaan pinu teu make saseuri acan coba polisi bari beureum beungeut teh jiga naon cenah menang. Bapak-bapak ibu-ibu rahimakumullah gitu. Ternyata nu dibawa teh mawa sukro. Sarua aja mau nanya Pak Sukro. Naon kesel ieu. Mawa mana dia eta si supir da teu wani ngajawab teu urang ngajawab. Naon sababna? Karena nu dibawa sarua aja mau nanya. Eta mana mawan naon padahal si teh ku aing mah dirama. Mana sia? Tinggalnya Pak ku bapak. Namun sama bisa kasih mau disebutkan di bawah karena sarua aja mau nanya. Dia balik ke bapak, dia cepat Sukro teh komandana ka gabungan saja dibuka. Tadi dibuka teh, oh Japilus. Lain Sukro Japilus padahal eta kene. Hadirin anu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Tos we. Jadi ngaran Muhammad nu paling sae teh. Naon. Ngaran Muhammad. Buktina itu Nabi dina kahirupan sadidintena pinuji teu merese tina kandungan makna eta Muhammad subhanallah. Naon sifatna teh kana khuluquhul Quran, akhlak Kangjeng Nabi Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an hidup itu ada di Kangjeng Nabi. Itu jawaban formal ketika tos naot beberapa tahun ditaros ku sahabat ka Siti Aisyah. Jiga kumaha ari akhlak Nabi Kang Siti Aisyah emot Kangjeng Nabi malah nangis. Akhir jawabanana dina Bukhari Muslim kana khuluquhul Quran. Kaayaan akhlak Nabi teh Al-Qur'an hidup. Amin ya rabbal. Namun cenah akhlak nu paling sae Nabi teh gaduh sifat azizun alaihi ma anittum ditulis secara formal disetting di surat Tobat yang terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tos datang ka aranjeun kabeh Nabi Muhammad sallallahu alaihi anu eta Nabi teh itu min anfusikum turunan diri aranjeun. Jadi Muhammad itu turunan manusia ngaji di Limangan Qiratus Sab'ah lain min anfusikum min anfasikum turunan orang-orang hebat. Lamun min anfasikum turunan apa diri aranjeun. Jadi Nabi Muhammad lain turunan jin, lain turunan setan, lain turunan malaikat, turunan urang sarare sajenis saturunan sami-sami manusia. Subhanallah. Bapak-bapak ibu-ibu anu dimuliakeun Allah, anu gaduh sifat azizun alaihi ma anittum, ngaraos abot kana penderitaan anu diderita ku umatna. Tanya ngaraos abot kana penderitaan yang diderita oleh umat. Harisun alaikum pengen pisan umatna kajen doraka menang keselamatan di akhirat. Bil mu'minina raufur rahim, kajelema-jelema iman gaduh sifat rauf jeung rahim. Naon rauf teh? Nyaah ka umatna melebihi nyaah ibu rama kepala putra. Azizun alaihi ma anittum bil mu'minina raufur. Paingan rauf dina Quran ayat 11 10 sifat Allah hiji dipasihkeun ka sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika
Ya Habib salam laika salawatullah asyraqal badru laila fat minhul buduru misla husni mara'aina qattu ya wajhas Allah ya Nabi salam aika ya Rasul salam ya Habib salam aika salawatullah. Nah, Kangjeng Nabi aktivitas sepak terjangnya hanya satu, keur nyalametkeun umat. Alhamdulillah. Kangjeng Nabi sholat tahajud bugana setengah satu dikuramas terus dibuka ku sholat iftitah 2 rakaat untuk membuka tahajud. Beres-beres witir menjelang bijil fajar 5 menit dari azan subuh Sayyidina Bilal. Jadi kira-kira Nabi tahajudna 4 jam setengah. Diurang sabaraha tahajud. Mata kain mah yang maredo kembali Islam kudu kapal jelema gelo tong Islam yang lain tahajud geus teu akur jeung Rasul goblok. Tahajud hungkul ya. Tong politik, tong ibadah yang lain geus teu akur. Rasul mah tahajud ba'da waladhdallin maca surat Al-Baqarah. Diurang maca surat naon? Oh, belos ya. Mata tong didanya mun aya mubalik ka jaya den Islam kudu kapal goblok san aya. Tong Islam apa ibadah yang lain apa tahajud geus teu akur jeung Rasulullah sallallahu alaihi hadirin anu dimuliakeun Allah yang apa menjelang bijil fajar kakara beres si orang nangis Rasulullah dina tahajudna mabulak balik maca wa in tu'adzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim nyunyungkeun ka umatna nu daroraka anu maot apa mawa dosa gede teh katobatan men tadi ka surgakeun subhan nepi ka belilihan nepi ka nangis apa tersedus-dus kakara eureun-eureun tos aya waleran ti Gusti saur Allah ngalungkangan wahyu Muhammad umat anya nu daroraka meunang surga di akhirat hara sujadah Kangjeng Nabi ngajungkel sujud syukur di harita cek syarah tarikh tasrih di mana urang nampi kabinga sunat sujud subhan eta teh naon nyunyungkeun ka Allah awahinya ka punten engke dia apa dunya teh hancur geus hancur jelema maraot kabeh betul fa idza nufihu fisur fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun mimiti dunya teh hancur ditiup songsong anu pertama ku Islam masuk ikoman fis samawati wal ard illa man syaa Allah dunia hancur langit run tsunami sing jalalag alam semesta penuh dengan api gunung bararit makhluk hidup marana gempa teu eureun-eureun beuki ngagedean dibejakeun ke ustad guru SD ujang sia mata kudu daek ngaji jeung daek salat kiamat teh kitu sia pana kudu daek salat daek ngaji anjeun agar supaya terjadi korban malapetaka akhir zaman naon ustad cenah ciri akhir zaman teh loba gempa leungit deui ini mah eta sia kiamat mah idza zulzilatil ardu jilja lain orang beuki ngagedean nepi ka runtuh langit nu raksasa teh jelema pararae hancur pinuh ku apa seuneu makhluk hidup marana gunung bararit kumaha cenah Pak Ustad dina eta waktu sakola libur henteu si goblok atuh kasinggung Ustad teh libur goblok da ieu teh modal teu bisa ngajar budak ayeuna sok kitu bapak-bapak ibu-ibu anu dimuliakeun Allah jelema maraot disarekeun ku Allah sabaraha poe sarena 40 po geus sare kabeh
turun deh ayat surat Yasin fa idza nufiha fisur fa idza hum minal ajdati ila rabbihim yansilun di mana songsong nu kadua ditiup ku Israfil ari geus kitu teh hum manusa kabeh minal ajdati tina taneuh yansilun pada bara rudal tumbuh seperti jamur tumbuh di musim hujan. Kumaha ngomongna ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahman. Aduh silakan ieu teh naon teh aku ieu teh kiamat subhan jalma-jalma dibaluling harudang ti kubur seperti khalqin awwam amarrah ketika diciptakan pertama karuluk henteu nganggo alas kaki sumawana langsung ibu-ibu ge baluling Siti Aisyah nguping dongeng di Rasul Wahyu kumaha Rasul teh isin awewe boleklah katingali orang boro-boro era ku pake una terjadi kiam sok kasih Aisyah lamun ieu imah kahuruan lo awewe nu kaluar ti imah kajen dibuligir teu era katingali orang komo kahuruan alam semesta kakara ngartos Siti Aisyah subhan hadirin nu dimuliakeun Allah nu pangheulana digugahkeun ti kubur teh nu lahir dina bulan Mong Sayyidina Muhammad sallallahu parantos nganggo rasukan jubah nganggo uneng nganggo gamis kebesaran Nabi akhir zaman Nabi Ibrahim gugah dibuligir Nabi Musa gugah dibuligir malah kukuliningan jika salaton kayak gitu milarian tangkal aras enggak ku Jibril ke warang Allah dibuntel jeung diacukan ku acuk ti sawarga Nabi Muhammad batos nganggo kebesaran jubah Rasul akhir zaman kata-kata nu keluar ketika apa Nabi Muhammad dihidupkan di kubur ummati 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 ya gara kan gue sih selamatkan umat jisim abdi subhan matak Nabi apa sadena gerum malah Nabi ya aya nu maot ngadad disebut mautul pujaa eta teh lamun jelema nu sok malaweung hate mah hariwang suul hat tapi keur ahli sujud mah kamuliaan ti Gusti mautul pujaa rahatul muslimin ari maot ngadadak teh keur ahli sujud mah istirahat jelema nu im loba teuing gawe di maotan ku Allah karunya saat namunan pahala surga amin ya rabbal tapi keur jelema nu malaweung mah hariwang cabokan malaikat naudzubillahi min jadi suul hat moga-moga nu hadir maot sadayana sing husnul khotimah moga-moga nu hadir hirupna di dunia sing marulia maotna sing syahid kenging surga di akhirat amin ya rabbal ta nabi gogorokan ummati ummati nu maot ku nabi diwardonan karena ngadadak jelema keur apa kalaluar aktivitasna teu apa sih eta bakal maot karena ngadadak Nabi seorang kepala negara, Nabi sebagai khalifah ala manhajin nubuwah, kepala pemerintahan nganggo sistem kerasulan, nganggo sistem kenabian, nganggo sistem wahyu Gusti. Kepala negara nganggo sistem wahyu Gusti. Subhanallah. Karena kieu engke di akhir zaman menjelang kiamat bakal negara dunia bakal dikuasai ku Islam insya datang Imam Mahdi riwayat datang Nabi Isa subhan bapak-bapak ibu-ibu anu dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi kepala pemerintahan ala manhajin nubuwah tapi kajian repot pejabat tinggi masih sempat ngamandian mayit naon wayu sayyi'u janaiyahum ngamandian mayit padahal presiden sing rek nanya ke bapak nu hadir pernah diurang ngadenge seorang bupati ngamandian mayit pernah itu pernah sang ngadenge berenang padahal presiden mah langkung rep masih sempat ngagarap hal-hal yang seperti itu eta akhlak di mana hanya di Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi resepna ngaji jeung lama tapi lain Ramadan lah rada kolot ibu-ibu yamshi ma'al armalah wa dzil ubudiyah sok apa gemar sasarengan jeung angkat-angkatan ngabring jeung para janda subhan Nabi yuhibbul fuqara wal masakin mencintai orang kecil resep ka wong cil aya di urang mah resep ka wong cilina usum pilpres usum pilkada mending ngorowek sosigelo sige
ngomong rek merjuangkeun nasib wong cilik ari geus nyongclok jadi wong lik wong naon wong lik bapak-bapak ibu-ibu anu mulia nabi mah lain basa-basi akhir nama dimandian ku nabi diboehan ku nabi disimpan di masjid nabi kukuringan ka tiap RW nabi kukuringan ka tiap KDKM-an bila rijal manggorek nyolatkeun itu aya dulur anjeun maot ngadadak hayu urang salatan ngarah anjeun maot di salatan batur ngarah anjeun maot di duakeun batur ngarah anjeun maot dijajakeun ka kubur ku batur hayu ka dieu karena mayit nu hayang nu bakal menang ampunan Allah mah loba nu nyolat amin amin jeung nabi hiji sing loba lamun teh loba 100 orang lamun teh 140 orang lamun teh 40 orang tilu jad kumamun tiluan cina baris sahur nabi lamun mayit jelema iman disolatkan ku 40 100 tapi hatena ikhlas amin amin minta ampunan illa syufi'u dalam hadis boleh demi Allah eta para jamaah bakal diterima pamentana mayit akan dapat ampunan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin kamarek nampiling RW nanti nampiling galak teuing mau ngomongkeun ieu air maot apa wireh jalma mis jalma naon ditampili wae dia mah pernah nampiling polisi kompol ditampiling terus ditampiling tilu poe diangkat jadi kapolsek jadi cenah yang ditampiling ku ceng deden pada disabok pipina 1 tahun kemudian jadi bupati jadi eta mah lain sabok samana yang beureun dua maneh bapak-bapak ibu-ibu nu mulia pedah eta aya nu maot awewe di jalma miskin nu nyolatan genep ur diumumkan arah powe nu ka pasar nu ka sawah nu ka kebon teu peduli juga moal malodanya naudzubillahi min kumaha nu beunghar mah nu pae innalillahi wa inna ilaihi rajiun karonton mulai ka jadi pulang ke asal karek sajam geus aya 2000 orang nah sababna bakal menang angpau naon jadi eta mah apa muslim pedunya wal aperah pedunya wal aperah eta mah lain muslim lurus muslim pulus aya di dieu eueuh aya di dieu saha cing ngantuk hadirin dari padahal urang teh bakal mah nabi bade ngadegeun salat jenazah tadi teh kieu aya khutbah iftitah bapak-bapak ieu mayit teh doakeun maotna sing ditarima iman Islamna amin ieu mayit teh lain malaikat jalmi pasti aya kalepatan kalalian maotna muga diampuni jadi papat ku ampunan Gusti amin ieu teh mayit teh doakeun ninggalkeun anak yatim sabada maot papana sing solihat jeung soleh amin ieu mayit teh ninggalkeun bojo demplon jeung denok keneh muga-muga sing duat aya gantina amin amin atuh amin aku protokol diampinan mun eueuh mah kaabdikeun cek protokol teh kitu ieu teh mayit ninggalkeun harta warisan moga-moga tadi dibagikeun ka nu hakunangan ieu bojona nyarios ieu mayit teh boga hut ditinggal warisan mau dipake bayar utang moal lunas ke naik yatim piatu ku nabi dipangmayar sabaraha utangna sekian sabar nabi mulih ka bumi eta keranda geus beres disolatan masih nagok can diasupkeun ka liang lahasa nu kae solakan ku mayit langsung jeung ngaracung ku nabi dibayar nu 150 dinar nu 100 dinar nu 50 dinar tapi kasep artos nabi dina loketna subha aya di urang alam kiwari pemerintahan apa ngahampangkeun hutang rakyat aya hutang urang teh Indonesia beuki membeng sabara triliun bungana wungkul innalil tambahan punyian kamari kereta api Bandung Jakarta cepat 100 triliun beuki nambah lamun anak urang padesa nu karek lahir wajib mayar saurang baye 25 juta kali se-Indonesia matak listrik naik keur mayar hut bonek naik keur mayar hut BBM naik rakyat di bejaan keur mayar hut besi wermes semen keur mayar hut PDAM ya keur bapak naik keur mayar hut Kangjeng Nabi mah mayar kabeung berat lah
turun hadis Bukhari, hadis cek ahli hadis diriwayatan wariwayatan aya 45 hadis. Naon hadisna? Ana aula bil mu'minina min anfusihim faman tawaffa fa alaihi dain fa alayya qada'u. Ari kaula teh leuwih bertanggung jawab saurna di ka jelema iman batan manehna kana dirina sorangan. Lamun jelema iman maot ninggalkeun hutang eueuh nu mayar demi Allah kaula nu mangmayarkeunana. Ta eta teh nyalametkeun dunya komo di akhirat dibere syafaat. Amin. Ya robbal. Matak bahasa kuring Nabi Muhammad juru selamat dunia Osum kurban mana doma kaula iya diri kaula kurban mana doma nu gede tak iya mah ngorbankeun umat kaula nu balangsa umat kaula anu ngalang nasibna umat kaula anu miskin jeung fakir umat kaula anu hesear di kurbanan ku nabi tiap tahun lamun urang padesan saumur hidup teu pernah kurban demi Allah di akhirat bakal menang ganjaran kurban si horeng ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Allahumma shalli ala sayyidina ta teh syafaat nabi dunya mata cocokan jelema nu dibabok cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal habibul ladzi turja syafaatuhu likulli halin minal ahwali muktahimi ya rabbi bil mustafa balik qasidana wa ghafir lana manggoya wasi'al nami maulaya salli salim daiman badala habibika khairil khalq subhanallah memayarkan hutang mangurbankeun jelema nu teu boga duit subhanallah orang yang cerita Nabi di alam di alam neraka keur ngatepan ditembongkeun neraka jahanam katinggal dina paimar loba mah dikerebekeun di neraka di antara mah awewe dicencerika nah Rasul make nangis dia umat kami ka neraka saha dirinya seseurah mah awewe dosa naon dosa awewe goreng patut kasalak kasalak nah goreng patut para narimakeun nikmat ti carok nah goreng patut sok licik kasalak hanya ya ka ibu lamun dina rumah tangga duit salaki nu sahibu nuib duit salake duit nu boy tapi duit boy mah usaha nu boy jangan kayak aja di situ bilang no hadirin nu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala lik cik dua lamun sih di Odejah mah ye jeung salaki teh mane mesra insya lamun bade kulem jeung nabi jeung saroge Odejah mah sok ibakeul terus dangdos naon sareun ngomong parepung ulang tara kosok ibu urang mah dangdan teh di mana rek ngahadiran anu ngawin resepsi nih uricak budinong jiga ratu naon mantau ka imah ada pesake jiga babu rek HS ngalulu jiga hantu betul mana tuh nabi nangis di neraka katinggal ku kang Nabi Muhammad teh awel sok nambelkeun wajah goreng patut bibir diobras halis nying awewe nu hade mah kajeng ge baliknya bak 01 di imah eueuh kejoan senyum bingah ka salik teh bade moal ibu kitu wow bojo Rasul mah sumping Rasul ti panyabaan lugag legok dipelukan digabrugan ke bojo teh gabruk kiri rangkul kanan digalentoran digalemon diciuman malah dilamotan karinget ti dedamisna aku pengen ibu bade atuh ibu eji ngaletekan ke sang salaki balik ti kebon opsia kebayangnya bakal kaget salaki datang ka imah assalamualaikum sayang waalaikum akang suruntul teh ngagabrugan bari sasareun lu aya bidadari kajajaden ya apan dipuji heula ku salaki teh tina lawang pantau bari ngajanten cek salaki teh indahnya bulan tak seindah
Pantai. Ah, matulikeun bisi apung-apungan bujur awewe. Kuningnya emas tak sekuning ibu. Terus kalau mau jenggot tingkat tinggi. Coba dan nabi yang cerikan umat nu kana neraka. Nu kana neraka teh umat nu para salat naudzubillah min. Da palingan salat make islami, palingan salat beberapa kali turun pareta di Gusti cekap ke hiji wahyu tapi beberapa wahyu beberapa paren mata salatna hiji-hijina ibadah nu teh aya uzurna dina artian uzur fisik selama emota normal selama hayat dikandung badan tetap salat wajib dilaksanakan berbagai kaifiat dan tingkah amin amin ya robbal amin idealna bari nangtung tapi teu bisa mah bari duduk teu bisa bari ngagore teu bisa bari nangkar teu bisa apa ku isyarat teu bisa ku ngicep teu bisa ku bayang ngabayangkeun teu bisa di salat hari ninggalkeun salat tanpa udur sewaktu dina riwayat hadis sahih mah bakal dibeulem dina neraka teh 70 tahun naudzubillahi min kunaon jang teu salat aya rasukan anu aya kolor meugeus make kolor resa asa nutupan tuur ngabunyian bujal Allahu akbar kitu na Islam mah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha teu aya abdi ge kolor teh buligir turun kana balur badan sakujur kuletak Nabi jamutan tatin di balur ku lumpur Allahu akbar jika meuleuh bata sah salatna teu aya lumpur ge halodo turun neng ka kebon dengan daun sawu awak pais ku daun sawu Allahu akbar sah teu aya daun sawu ge abdi teh buligir meugeus teh buligir salatna ngan lamun salat di buligir listrik kudu dipareman oh si orang poek pakaianana mata isyarah Allah waja'alna al-laila libasa kami ngajadikeun peuting teh jadi pakaian jadi lamun jelema dibuligir pakaianna poek disangan jadi batal kabayang mun awewe salat dibuligir terus listrik disangan watasnya subha bapak-bapak ibu-ibu nu dimuliakeun baheula ulah nabi Abdullah dikeun di neraka saeneng-eneng karena kupur tapi satahun sakali poe Senin bulan Mulut ditiiskeun ti nerakana si orang milu nyodakohan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi jadi kayaknya pangeulana nu ngalaksanakeun sedekah mulut teh Abdullah Suhaibah kali sakedeung ka abah saya na teh ngaminah gua geus ngalairkeun gordong teh eta teh balik teh geus sabaraha jam lurus juragan Aminah teh ngalairkeun pameget bari kaset ayeun teu bengkok ti koro merdeka tina kaabidan amat Nabi merdekakan gara-gara tingah lahir Nabi Muhammad eta tindakan Abu Lahab kuring Suhaibah itu boga onta 200 bikin ka fakir miskin 100 ekor dibagi-bagi malah onta badana negara rede ngan Islam geus datang paling edan ka Kangjeng Nabi nolak jeung abangkang kana risalah Islam risalah nu dicanak Nabi Muhammad sallallahu alaihi buktina dina Quran non tabat siada abi ana jeung bojona wa mraatuhu hammalatal hatab geus kerja apa maot ka impi kuraina salama saha Abbas aluk-alukan Abbas akang teh di neraka seneng-eneng olah neraka nu paling banget boro-boro neraka nu banget na dipake ngaduruk akang kerikir neraka ye lamun dicokot kareci dibagi opat diteun dina cacangkul suku ngagotrok polona bakal ruhai gugusdina naudzubillahi min tapi Abbas satahun sakali kuring sok ditiiskeun ti neraka poe Senin bulan Rabiul Awal si oreng kasafaatan lahirna Nabiyuna Sayyiduna Muhammad oh si oreng boga yasa nyodakohan apa lahir Nabi ku ontas 100 jeung ngamerdekakeun hamba saya cacak-cacak jelema kupur aya pertimbangan cinta ka Rasulullah kaum urang sadaya amin ya robbal amin ya robbal hadirin nu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala tah eta kang abdi teh ninggal neraka loba umatna ka neraka ibu bapak nu mulia ieu teh nu hade teh masyarakat ijabah amin Robbal, nah anak jabat teh masyarakat anu geus biasa istiqomah amin. Lain masyarakat dakwah atau masyarakat mualaf.
Aing mualafan nu anyar asup eta mah kudu dari bapak ibu tuh kudu diolol terusnya. Mohon. Kira dia ngaji di Subaregang, kayak 2.000 ya jelema hadir. Maksud teh si oreng eta muludan teh boga masjid bari sedekah teh 10 ton. Di bekelan jamaah teh 5 kilo ewang aya 2.000 hadir. Man ngaguru kuring ngocoblak teh dilengekeun. Karena nu ditunggu teh lain fatwa tapi sebenarnya mah umat Islam nu geus salat mah teu meunang kitu. Eta si kuring Islam teh aya 3, hiji Islam sejati, 2 Islam padate, katilu Islam japat. Ari japat teh kumaha? Diawur. Ngapa nyoknya? Hadirin, ieu mah masyarakat ijabah. Naon. Masyarakat ijabah. Sirina urang teu kecewa di tita salat. Aya bapak-bapak ibu di tita salat ku Allah sapoe saputing 5 kali dongkol. Aya teu aya nu kapok teu aya, malah bujur beuki gawok. Teu aya jalma asa kapaksa diparentah salat ku Gusti. Nah eta teh masyarakat ijabah mah justru dongkol jeung kecewa teh di mana ngantunkeun sok. Amin. Malah ngarasa kareueut, ngarasa lejat, ngarasa nikmat ku ngalaksanakeun salat nu 5 waktu. Lamun urang ngarasa nikmat ku salat berarti salat nu geus dilaksanakeun eta teh diterima ku Allah bakal jadi buah surga di akhirat. Amin. Ya robbal. Ibnu Athaillah ngadawu dina kitab Hikam, man wajada samrata amalihi ajilan fa huwa dalilun alal qabul ajilan. Saha jalma nu ngasaan buahna amal karasa nikmat kareueut lejat di dunia eta teh ciri amal nu dilaksanakeun aya panerimaan Allah jeung bakal jadi buah surga di akhirat. Amin ya rabbal. Masyarakat ijabah karena agama teh disikapi sebagai kebutuhan hidup. Naon kebutuhan butuh ku amal, butuh ku ibadah, butuh ku agama teh melebihi butuh kana sandang jeung pangan. Amin. Tewareg-waregna kana amal ibadah, kawas teu warga kana artos jeung tuangeun. Amin ya rabbal. Cirina teh la yasmaul mukmin, moal wareg-wareg jelema nu iman ku kahadean. Waregna mah di mana Pak amprok jeung surga. Bakal pas tabiqul khairat, bakal wasari'u ila magfiratin, bakal pas'au ila zikrillah, bakal badiru bil amali sholihah. Amin ya rabbal. Beda jeung masyarakat mualaf, masyarakat dakwah. Agama Islam teh asa jadi kabeungbeur, asa aya jadi beban, betul. Mata kasar ada kasa kapak, daek nage loba atud, teu pati gitu. Ibadah saeutik pasaged, ibadah samenel asa lob, ibadah sakereung asa lil, ibadah murah asa mah, ibadah pondok asa pan. Irit ke tempat ngaji 5 meter rasaan 10 km. Cicing ke tempat ngaji genep menit rasaan 12 jamnya. Sedekah ka masjid 2.000 asa 7 miliar. Karena kahadean teh para rait pararah. Lain bujur kait kana tihang. Subhan. Eta teh akibat dianggap agama jadi beban. Tapi kudu jadi kebutuh. Agama di bawah Nabi manhajul hayat li sa'adatid darain, sistem hidup di mana dilaksanakan demi Allah maka bawa maslahat dunia, maslahat akhir. Aya jelema ka dieu ajengan kiai naon salat. Aya teh salat duit loba eta mah si moing. Monyong we monyong. Sawae monyong jeung monyet. Marukana salat keur ngaladu. Lamun sholat bener keur ngalah duit, tukang sholat perlu loba duit, betul. Beresnya. Malah ulama sufi mah lamun jelema bakal dibikeun akhirat moal pati dibikeun boro-boroan dunya. Lamun jelema dibikeun dunya akhirat bakal diseret ku Allah. Naudzubillahi min. Tapi urang mah nu diudag teh hasanah fid dunya hasanah fil akhirah. Amin ya rabbal. Amin. Murukanan sholat keur ngalah duit. Model loba pejabat di urang sugana ini ke Mekah, eselon naik, jabatan naik, ari balik di Mekah buat dipecat. Jentukan dagang urang Garut suara balik di Mekah ekonomi meningkat. Ari geus balik di Mekah beki mojret, akhirnya mah OPH di bebeut-beut. Goblok sakitu. Aing ekonomi ancur mojret gara-gara ini ke Mekah. Naonan dibeli di pasar saya tahu. Bicarekan, da eta salah kaprah. Mimiti garekan OPH.
ngalampiaskeun kekecewa. Kaituna bakal nyarekan Gusti Allah. Naudzubillahi min. Catatnya lainnya naik haji nomor 5. Hartina kudu bener nomor 1 heuh. Nomor 2 heuh. Nomor 3 heuh. Nomor 4 heuh. Kakara nomor 5. Paling tidak titik tolak keberangkatan yang titik 7 ibadah haji. Amin ya robbal. Karena di akhir zaman haji teh aya 4. Hiji hajina para pejabat. Ini ka Mekah teh keur piknik jeung rekreasi. Matak balik di Mekah kitu keneh kitu kan. Kadua hajina nu beunghar eta mah irit ka Mekah keur usaha jeung bisnis. Katilu hajina kiai ustad eta mah sum'ah popularitas. Kaopat hajina fakir miskin eta mah keur barang penta jeung mengemis. Jadi eueuh nu bener nya. Naudzubillahi min. Sayyidina Ali Zainal Abidin buyut Rasulullah musab saat raraina nempo kana keur wukuf kantong beja-beja diusap raraina nu keur wukuf 80% beungeutna monyet. Nauzubillahi min. Diusap deui beungeutna bagong, diusap deui beungeutna meong. Nauzubillahi min. Anu kitu marukanan keur ngaladu. Tapi sebagai ketundukan urang kana parentah Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun duit gampang salat tara. Naon. Duit gampang salat tar. Eta mah duit jadi jurid jariah. Naudzubillahi min. Eta mah ari waragat bentukna duit tapi siksa yang tertunda. Bahasa sufi mah istidraj. Panyungkun ti Gusti. Hab hikam hab wujudu min wujudi min ihsanihi ilaika. Ayeun kudu sieun Allah madamal kasayan. Naon kasayan teh dagang babariun, tani kajadi, nu ngajuk malalai. Deui awak se, muput doa di bibir taina jadi inten berli. Malawija kabakean harga mah eta teh kahadean ti Gusti. Mangka de kudu sieun. Terjadi gitu. Namun ayeun goreng ka Gusti, nah goreng teh salat saka sampeun, tara daek berjamaah, tara noloh ka masjid, nganggap di masjid saralah pada si eta di pangsalana. Ngerti? Wa hum yahsabuna annahum sunnah. Namun jelema nganggap salah kan aya nepi ka muka masjid, si eta nu pangsalahna ahli neraka. Cek berita Al-Qur'an. Naudzubillahi min. Matak bapak-bapak kurang supaya neraka jeung teu kana rakanya kudu ngaji nu benernya. Kudu ngaji nu bener. Sok ngap salah kana teu si orang eta pangsalah. Malah di abdi satahun yang lalu aya aliran sesat. Naon sesat? Aya salat duha make kunut. Si orang dia lo teh salat subuh jam 8. Jadi lamun urang goreng ka Allah, duit loba kudu sieun sia tah. Eta teh panyong. Kemadunya lolobanan nip. Naon. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Pati-pati banda dunya teh kurang kasenangan anu semu atawa nip. Sirine pudi ala hese geus ngarunggunuk ditinggal. Saras. Malah duit teh hese, malah loba jelema yang loba duit ngabelaan saras. Ade halalkeun barang haram dilanggar. Para pejabat sikut kiri sikut kanan injak bawah jilat atas mobil harga yang melipat deui rentenir ngijonkeun nganyukeun duit aya podoran milu kana bank emok goblok eureun sia eureun goblok hayang ekonomi sejahtera mah lain make bank emok lamun make bank emok sarejeun gering diubaran ku enrin beki modal kejar beki mod areun pengen hirup eueuh barokah ku boro janji aya we di dieu milu kana bank emo untak ngetik SPJ masukkeun kwetansi gerak ngarampok barang korupsi barang negara tapi geus ngarunggunuk demi Allah bakal ditinggal betul lamun teu ninggalkeun urang saha jelema kaya nu loba duit mawa duit aya Allah Soeharto ge presiden yang paling lama di Indonesia balik ngalikincing pulang ngalong ewang teu mawadu coba naon pan mawa jasa berenya tap MPR nyebutna Bapak Pembang coba hanya zaman Soeharto ekonomi lumayan
ekonomi lumayan kan per kapita ting buru jelema naik alhamdulillah ti harita kaina teu menjadi presiden kawas suhar pala jelema ahli ekonomi merindukan Soeharto lagi insya hadirin anu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal. Amin ya robbal. Amin. Jadi apa duit teh lolobana maneh ditinggal lamun teu ninggalkeun ur buktina jelema kaya paeh teu mawa duit balik mah angreng ari gincing pulang ngalongkeo tiga Soeharto bakal diterima ku amal ladang amanah Bapak Pembangunan. Tapi siapapun para pejabat, siapapun orang kaya, jabatan dan kekayaan hanya jadikan kesombongan. Terus met asan dikirimkan ke akhirat, terus dipakai nulungkan butuh, nalangkan susah, terus dipakai sombong. Naudzubillahi min di mana-mana pae balik ke kubur di alam kubur lain diterima ku pahala tapi demi Allah bakal diterima ku balakesrakan disambut ku balakesrakan dilatung jeung cacintana ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Naudzubillahi min meh pae dicekek heula apa jelema nu wasilatna ku malaikat ya mah aya pejabat koruptor teu kapanggih nah meh digandayong penyakitna teh sagala karas lempang gagaleong, lempang rarampeol, lempang jajareun juga. Kita teh naon supaya tobat ka Gusti. Tapi pun tanya ulah dianggap tiap nu setruk jelema doraka ulah. Di aya ajengan teu dosa tapi penyakit setruk 20 tah. Tapi anehna teh salaki setruk pamajikan anak kan 4 kali. Naon ibu-ibu salaki setruk 20 tahun lempang teh rarampeol. Hari bojona anom anak kan 4 kali ku hariru mana ditaruh suami neng salaki setruk anak anu wae lah jawabna kalau ada para bota mah teh setruk gitu leuwih gagah batan nu cageut subhanallah hadirin nu dimuliakeun kaduana ciri dunia nipu teh beuki loba lain beuki puas beuki loba lain beuki sugeng beuki loba lain beuki bahagia beuki keung beuki galau beuki resah begitu ngeunah otak dina hadis Bukhari Muslim lamun jelema geus boga emas 2 gunung Cikur hayang 3 gunung Cikur dibere sakitu hayang 5 gunung Cikur moal wareg-wareg si eta ku kakayaan emas wareg nama di mana genggerongna geus dicocokkan ku nama ekutan mau teh wareg-wareg otak loba jelema ngarasa keung jeung miskin dina tumpukan jutaan miliar loba keung jeung apa miskin hirup di tengah kota metropolitan asa di sisi gunung nyorangan eta teh penyakit abad modern naudzubillahi min betul tapi tuh ayat hadis wa yatubullahu ala man taba Allah berkenan akan mengampuni dosa orang-orang yang kembali ke jalan kebenaran, orang-orang yang bertaubatan nasuha, amin ya robbal. Bagaimanapun sarakanya, bagaimanapun teu bareg-wargna teu kenyang-kenyang ku harta, ari rek bener mah digupai ku Allah, amin ya robbal. Ari rek menuju jalan taubatna ka dieu ku Allah diwelcome-keun, ku Allah dihiapkeun, ku Allah dicelukan ka dieu, malah apa asal sadar, asal nyesal, asal kersa astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya ageng ampunan Allah batan dosa ngaran dosa teu putus asa amin ageng ampunan Allah batan dosa ngaran jelema nu dosa teu ngomong kagok borontok ka palancaram tapi temenang gagaba temenang lalawara gawe dosa karena ampunan Allah lain barang murah barang mahal ampunan Allah lain barang gampang barang hes dah Allah mah lautan hampura keun wae dosa gede ge kudu sakali mau sakali ari gede mah kagele setung jadi opat
kabanting kereta mesin pengkor mausan kabadu kereta api moal kapur. Astagfirullah Rabbal Astagfirullah. Buktina Nabi Adam kur dosana sakali metik bau buah hol di dosana sakal tobatna 200 tahun sujud bari aluk-alukan menyesali dosa yang pernah beliau perbuat kur metik buah hol bigil darah dan air mata penyesalan 200 tahun tobatna maca Rabbana zalamna antus Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Oh, jadi tadi teh kehidupan dunia teh semu, betul-betul. Loba jelema neangan kesenangan di dunia moal magihan da lain tempat senang dunia mah tempat mujahadah dunia mah tempat digawe dunia mah tempat cap engke senang-senang mah di akhir sangkana sugan dina duit di alaang ngere resah duit di alaang ngere galau duit di alaang ngere teu ngeunah hees betul kalau orang padesan ke Jakarta naik bis prima jasa atau kuliah bakti tong mawa duit loba 600.000 we bikin setengah anak ke konektor sakuan 300.000 dek kena jawab empuk AC ngahiliwin mobil nyerebat nah ada karek 5 menit yang saya sare kerek mana asa 2 menit ku konektor dihudangkeun horeyak lebak boros kampung rambutan nama keraos putem pantesan da pangnang ngeunah hees teh mawa duitna kur 300.000 tapi mun mawa duit genep karung jawab bujur hees moal sare moal apa yang loba duit jadi duit loba teh beuki resah beuki galau abdi ari ka Mekah sok mawa jamaah umroh sok ngadua di mulut tajam ningali pantok Ka'bah ku hayang asup ka jero eta aya aksara Abdullah bin Laden pantok Ka'bah teh dijieunna tahun 80 berat ka pantok Ka'bah teh emas cukim 4 ton setengah jangkungna 4 meter lebarna 2 meter setengah hampir sajengkah kanalna kita kebayangnya masukin pantok Ka'bah 4 ton setengah lamun dipakai kongkorong ke ibu-ibu bakal lebih gede batan rantai karata up cek ibu mah make kongkorong 4 ton setengah bisa lempang mah lain mah modal 4 ton setengah masuk yang setum di kongkorong ke jadi dunia beki gede beki ber eta muamal hayat dunya illa mataul mata loba dongeng ya maya jelema yang senang imah gablek ti 5 ting imah boga 5 ting satingkatna pantok 10 janela 10 jadi pantok janela geus 20 kali 5 100 pantok janel sabaraha jaman nutupan nagecan pake hordeng tambahan ku apa kaca 15 mili tambahan ku tralis di luhur ngajajar CCTV innalil awaing hayang tenang jeung aman pintu gerbang dipakutet make rantai besi tungguan ku anjing herder jeung security betul-betul awaing hayang ngeunah he tapi di sarean kajen aman da hesehes hese naon hesehe innalil tapi tukang meri dina sawah hees di luhureun jarami jeung meri 20 jam kereh nyegrek aya eueun kitu aya eueuh aya eueuh ditanya mang mana nikmat aduh dia mah ngimpi dikawinkeun ka bidadari jadi bukti nama ngeunah hees tukang meri jeung jelema kaya nu imana 5 tingkat jadi kitu mah maning boga salah kitu tukang meri maning pejabat tinggi ibu-ibu aya menteri kabinet pangkatna jenderal berbintang 4 teu ngeunah hees di imah kajen dibeukeut jeung beberapa tingkat nyewa hotel berbintang 5 tapi dengan HS di hotel dia kajian segala lengkap ka ajudanana men tapel tidur kakarat terpaksa bisa sare sajam sateng hari geus sare teh teu ngeunah naon sababna eta sare nu sajam satengah asa diudag-udag ngimpi ku KPK oleh nyaga esna
imah kuring aya ini aki-aki imahna 57 ku birik jeung palupu boro-boro beurang putih kita dikunci subha malah inget di mana rek tahajud di tialos ya imah san dikunci ini nama kita dikunci cenah ajengan naon rek dipaling di imah ini paling gaya jodog butut bisa ini anu nolonyong ka jero ayo aya jelema nu merkosan ini di dagoan gitu siapa tadi perkosa teman innalil orang doonang kerudahan lain ngaji babaturan jelema kaya di Bandung jelema naon sok jual beli beas langsung ke Thailand beli beasna sakilo di Thailand 8.000 dijual 12.000 bari mawa beasna pernah datang 5.000 ton sabaraha balong dia asupan ku manehna subha segala ayat manehna mah teu dahar sanggup ngalobok kentang 3 guruzut aya beas didikeun ribuan ton tapi ulah dilebok cek dokter kitu dunya mah watakna betul mobilna ge 15 miliar teu bisa didiukan da bisul genep dina bujurna di penyakit asam urat teu ngeunah di sarekeun teu ngeunah didiukeun kitu dunya mah wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur tiba-tiba banda dunya teh kur kasenangan nomin nih yang senang paling tempat mujahadah tempat digawe sesenangan urang mangke di akhirat amin ya robbal orang datang iya momen bersejarah teh kudu dipake muhasabah nabi ngadawu kieu jalan bakal salamat muasilaka iya momen lahirna nabi teh saatun yunaji fiha rabbah wa saatun yuhasibu fiha nafsah wa saatun yatafakkaru fi sunillah kudu dipake momen keur loba munajat ka Gusti dipake apa waktu keur loba mawasdir semoga bakal naon urang keur balik ka jati mulang kaas oge dipake ngalail komode urang teh dikejar-kejar ku waktu leres semakin datang tahun anyar semakin datang apa saat bersejarah semakin yuswa beuki beak beuki ngurang datang ti maot eta mawas diri ditinggal teh kana kaca rambut bod beungeut geus kerip ceulik ngaguru kurang ngadeng terus nyengir huntu loba rontok jeung bergugur beungeut mangkerut kerip sirah geus lobahu wis geus lobahu mata urang neul ketika 60 tahun bapak-bapak di rumah bawa masa Quran ada usul Ramadan tadarus kudu make kacamat kajian 2 cm teh kadeleh kana Quran banyak banyak tapi di abdi begitu di abdi juga dia mah tapi arikan mudenok mah 100 meter teu make kacamata kadeleh di kajauhan sabab itu bapak digenteur oh insyaallah gitu apa lamun kondisi urang geus seperti kitu eta teh loba peringatan deukeut dina maut paingan dina Al-Qur'an pakar tafsir dunia akhirat Sayyidina Ibnu Abbas an-nazir teh peringatan asy-syaibah nyaeta uban di mana urang geus wisan mangka teh ulah tonggo teuing geus loba peringatan datang pi maut teh subha aya di dieu geus wisan teh aya eta teh geus satengah bautan naon bautan di mana urang geus bautan loba peringatan bapak rambut wisan ceuling ngaguru mata kurang neuleuh apa waos berguguran leumpang gagaleongan beungeut keriput tah urang kudu leuwih tawadhu setuju urang ulah lawanan urang kudu ngelehan man urang kudu ulah marekedau urang kudu ulah saruan kudu loba mengalah biar kalah asal tidak salah kalah juga untuk meraih kemenangan setuju amin ya robbal lamun kakolotna keur geus bautana sok lawanan keneh eta teh ciri jelema moal salamat di akhir bakal silak jadi jelema kakolotnakeun mah kudu leuwih rendah diri jeung tawadhu hampuraan kana kasalahan orang lah wal afina anin wa'fu amman zalamaka kudu ngamaafkeun ka jelema nu nganiaya jeung ngadolim ka anjeun amin ya robbal batur migawe goreng ka urang bales ku kahadean setuju lamun batur midamel awan ka urang dibales ku goreng eta mah sarua gelo
non pada suami istri mun saroge ngomong bojo kudu jem bojo ngocoblak saroge kudu demit setuju lamun recok kalau bawa opong bojo ngocoblak salah kitu eureun bakal sing berlober pisin jeung gelas betulnya eta mah sarua mata Kangjeng Nabi mah lamun bojo nyarios demi talawan tun ngocoblak kukuring diomongkeun di Bandung pengajian pajengan tapi mah bojo ngocoblak ku aing dibabuk seungutna ceuk abdi eta teh gelo teh mata Khadijah nyarios langsung kicep ngalahunan bojo teh rendah hati rendah diri teu wantun apa nyarios subhan mengalah abdi ge pun bojo masukkan di rorompok istighfar 3 kali sim berlobar bising jeung gelas abdi ge ngikuti Rasul yang ngadepeng ngalahunan pun bojo tunggul nepi ka lempes kumis ge kicep pun bojo ngocoblak lila da teu solihan akhirnya wadi keur kekicapan ngadepeng teh malah cek abdi kieu nun Gusti abdi sok masihan tausiah ka jalmi ayeuna marido nampi tausiah ti pun bojo dikitukeun daerahna mantok ka dapur mantok ka dapur abdi mah baretos sok ngukut manuk nu mahal mata kalau balanya keur manuk 200.000 aya kroto aya anu mahal disemprot ku obat mau kararame itu bojo amuk-amukan Kang di lebar 200.000 dipake manuk lain dibikin ke fakir miskin yatim sidik manuk lebih fakir lebih miskin lebih yatim aku dilepaskan ulah neng abdi mah geus cuan 7 anggarnya ka pun bojo nyebut neng ayo bapak kumaha nenek maka dia juta-juta beli beo teh dilepaskan kudu atoh caloge resep ngukut beo ngajang salaki resep ngukut lama bengsrak akara manyun mantok ke dapur eta teh untuk meredam gejolak rumah tangga eta teh cahaya akhlak Rasulullah maka kaina marhaba anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin anta iksiru wa bolli anta misbahus uri Allah ya Nabi amalaika ya Rasul salam ya Habib salam laika salawatullah ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini Allah ya Nabi alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah. Hadirin nu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala tong seueur teuing nya ta eta nu didugikeun dina pangaosan miring Nabi Muhammad sallallahu alaihi terakhir dia maca sholawat dina kitab Musnadul Firdaus riwayat Imam Ad-Dailami lamun urang milu maca sholawat model dia Nabi Muhammad seperti hadir di lingkungan urang secara formal dan resmi ngajawab karena sholawat salam urang. Jadi urang mun maca sholawat salam demi Allah menang jawaban salam ti Kangjeng Nabi. Nu menang jawaban salam ti Nabi bakal menang salam dunia salam akhirat. Amin ya rabbal. Amin. Terakhir jauh sebelum lahir 12 mulut punten Nabi Adam tobat geus mangihan 2 kalimat syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Nabi Adam ditikahkeun di padang Arafah di Jabal Rahmah mas kawina sholawat ka Nabi akhir jam. Jadi geus heboh ribuan tahun sebelum lahir Nabi Muhammad bakal manten aja di Rasul di alam semesta ieu. Tako kituna urang sosialisasikeun, urang hirupkeun, urang remekeun syariat Nabi salaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Urang teladane keteladanan mantena mawali utami makarimal akhlak keur nyampurnakeun akhlak anu mul. Amin amin. Ya Nabi Muhammad dugi detik ieu can aya jalma saurang oge anu mampu nyontoh kana akhlak Rasul. Namun cirina Nabi Muhammad tara mere tara nanti tah gawe kaboj. Jadi balanya terbojo kunyalir. Mangko sembako ke pasar puluhan kilo kunyalir untuk menghidupi kebutuhan bojo jengput. Dipegat ku para sahabat atuh Rasul salik wae para mahawatos ku abdi tarang diwarang digawe kajian loba anak buah karena eta gawe selama gawe tersebut masih bisa ditangani ku Rasulullah sallallahu alaihi jika mesin Nabi beres balanya di pasar ngasuruh karena udah taya kompor gas beres ngaji terus ngeco buranggon suyarsai songlaisang bola pusuk saksi bulambel bukar bakar aku mana jiga koki kami jeung Nabi ngawadahan tuangan dihidangkeun jang bojo jeung rensangna bojo nama kantun nampi ti caroge teu kantos kantu apa ngadamal nyalira subhan jadi bojo teh tara digawekeun ari urang sok ngagawekeun bojo tara bapak watir teuing pamajikan dikakebonkeun sina ngaseuk watir kokod raget sasangaleun beungeut kokolot non bojo mah lain gawekeun tapi gawean apa geuningan coba ari urang pernah begitu-gitu di apa pasien tuang ku caroge anu kupah kipi masak sagalope beranteu mangnya beranteu namun teu sarua jeung kuring jadi sampai detik ini belum ada manusia manapun juga mau wali, mau mubalik, mau ulama, mau sayyuna, mau kiai, mau mu'alim, mau politikus, mau seniman, mau budayawan, mau birokrat, mau jenderal yang mampu meneladani keteladanan Rasulullah. Demi Allah, belum ada satu orang pun. Allahumma sholli ala sayyidina. Manya presiden balanya ke warung. Subhan. Beres masihan tuang ka bojo, tersenengan loba sampah di bumi. Yakumul bait Nabi sasab Nabi ngepelan teh juga bab ibabu ayah selop bojo debleng solpat ku Nabi ayah raksukan bojo soe jahit ku Nabi ayah raksukan bojo kotor disese ku kanjeng malah Nabi tara jijian tara gilaan kok kotor sok dibersihan pas abdi mah meureun cangcut bojo ge sok dibersihan ku Nabi ari ibu pernah cangcut bersihan ku caroge teu dikeun ke balik ngaji bade moal meureun lumpat masalah ki da bawa apa seneng nak kana geusina bapak-bapak ibu-ibu anu dimuliakeun caroge nu bersihan selana dan bojo bakal kabagian jatah samsut bidadari di akhirat naon samsut bidadari di akhir samsut bidadari malu lamun ditolongkeun ka dunya keanginan langit dunya cai tatangkalan gunung batu kesik ka bawah seungit subhan lamun bidadari datang ka dunya nyiru saketerus kana lautan kabeh lautan salamnya ka bawah seungit jeung amis subhan aya mah teu ganti ku akal dalin kudu ku akal eta mah akhirat kudu ku akal dideklarasikeun dina Quran disebut hidayatuddin tapi mentok kudu aya hidayatul akli tapi kudu aya hidayatuddin petunjuk agama eta mah kudu ku iman subhan Nabi beres apa mersihan apa kokotor saraksukan bojo dina sadi dintena Nabi tara selingkuh kabod tara sumput salindung tibod tara teu madep kana kahoyong bod tara teu tara ngabalieur tina geurentes nikmat tibod tara malengos tina hak-hak bod tara ngantep kana kebutuhan bod tara bohong kabod malah Nabi tara neuneun duit dina kopeah teu apal bod aya di dia sok neuneun duit na kopeah eta masalah ki koret lamun ustaz sok dina kitab teh neuneun duit subhanallah dana taktis dan gitu hadirin malah Nabi tara marampas karena kehangatan cinta bojo subhan
Malah Nabi lahirna loba nu salamet awewe. Cek sebagian riwayat mah kelahiran Nabi lolobana ngangkat derajat kaum wanita. Subhan. Malah Nabi pernah nyarios kieu. Ketika rek perang, ibu-ibu aya milu perang awe mah teu meunang. Boro-boro perang nyalain bedil awe mah heureut deuleu pondok leng. Babari katoel ati itu perasaan babari kasinggung. Oh, mau atuh kudu turun ke medan perang. Tapi ari kekeh mah madaragoan weta nyeun kemah digigireun area perang. Kanggo naon? Bisi aya prajurit Islam anu cidera bagean ngayudieman, bagean anu ngobati subhan. Eta make ada bahasa bagian ngobatan. Jadi hanya Rasulullah awewe boleh jadi tukang ngobatan, menang jadi suster, menang jadi perawat, menang jadi dokter. Subhan. Sakaya Nabi mana anu nyebutkan gitu. Jadi anu ngamerdekakeun kaum awewe teh hanya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Nabi meme lahir awewe di ruang kerepes. Itu dikembalikan di Kanjeng Nabi. Apa penghormatan jelema ke kaum wanita. Meme Nabi lahir di Yunani kuno awewe dijual belikan. Tapi subhanallah perabidan dibeakeun ku Kanjeng Nabi eueuh deui peramatan. Eusina mah keur ngangkat derajat kaum wanita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadirin anu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Sakapeh capek itu ngaji penting di Karuhora di Cijapati. Tadi ngaji deui di Sukaraja. Ayeuna geus ajirna ngomonangnya punten. Belok 10:11 deui. Bila teuing itu. Kone silaturahmina we nya. Lain ngajina silaturahmi. Moga-moga berkat kumpul di makom nu hadir sing panjang yuswa. Amin. Nu hadir sing sehat lahir batin. Amin. Anu gaduh panyawat hadir ka makom ditawasulan ku abdi sing sehat baradi hari. Amin. Anu usaha nu hadir sing gampang duit loba keur bakal ibadah. Amin. Nu aya kabeurat diringankeun. Amin. Nu aya kasesah dibabarikeun. Amin. Nu boga hutang mangay sing gampang keur mayar ku Allah. Amin. Nu hayang haji ka Makkah jiga paajengan utang pausan sing jadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nu boga anak sing ti seleran panon. Boga putra sing jadi warasatul anbiya. Amin ya rabbal. Mari urang dipapaesan ku akhlak mulut, ku akhlak Rasul, ku akhlak Al-Qur'an, ku akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi kali lagi nu dirindukeun apa hirup anu mulia maut anu syahid kening ampunan di surga di akhirat. Ieu teh sae pisan upaya panitia ngayakeun ieu acara Maulid Nabi Muhammad keur ngahirup-hirup apa sejarah Islam, keur ngareme-reme ngarame-rame apa lembur suasana ku ucapan Nabi Muhammad, suasana ku alunan sholawat Nabi Muhammad. Insyaallah bakal diwuku berkah Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah ahsanal jaza. Jazakumullah khairan katsira. Hatur nuhun, hatur hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.